Assalamualaikum barudak kelas 3. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugia sadayana aya dina kasehatannya. Amin. Dak deui sareng Bu Novi di pembelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan kalimah parentah, menggunakan kalimah parentah sareng menggunakan kalimah pangajak. Kalimah parentah. Kalimah parentah nyaeta kalimah nu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang. Contoh kalimah parentah nyaeta cicikeun caina kana gelas. Cicikeun caina kana gelas, hartosna tuangkan airnya ke gelas. Nah, yang kedua, pareuman TV teh geus peuting. Nah, artinya matikan TV-nya karena sudah malam. Dina kalimah parentah biasana diakhiri atau ditutup ku tanda seru. Ayeuna hideuk pek diajar nyieun kalimah parentah. Ku jalan ngalarapkeun kecap-kecap di handap kana kalimah. Pigawe dina buku pancen. Janten ayeuna buka buku pangrumat bahasa Sunda 3 kaca 30. Kecap-kecapna nyaeta kahiji gantungkeun. Nah, artina gantungkan. Kedua, seseh. Artinya mencuci. Yang ketiga, kepel. Artinya mengepel. Yang keempat, piceun. Artinya membuang. Yang kelima, pangnutupkeun. Artinya tutupkan. Kalimah pangajak. Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu nunjukkeun ngeunaan nyampaikeun hiji ajakan ka hiji jalma atawa sakelompok. Kecap dina bahasa Sunda anu fungsina ngajak nyaeta hayu, yuk, hiap, sareng hiap. Contoh kalimah pangajak nyaeta urang ka pangaosan yuk. Nah, artosna berarti kita ke pengajian yuk. Nah, yang kedua, contohna nyaeta yap ka dieu. Nah, artosna hayu kesini.